Ibu-ibu, iya abdi hoyong naros ya aya soal. Ibu-ibu manya kena artos manya. Bisa. kan kieu aya si A jeung si B. Lamun si hasil total penghasilan ti dua urang, si A jeung si B teh 150 juta. Penghasilan si A teh dipake ngagaji si B 50 juta. Jadi sabaraha total gaji, nah total penghasilan 150 juta. 150. Iya kan? Ah, Benar kan? Hitung. Nah, kan si A. Si A 100. Terus si B 50. Terus kalau dijumlahin jadi 50 100. 50 maksudnya. 150. Iya, 150. Diulang. 100 juta penghasilan si A. Nah, penghasilan si A dipake 50 juta jang penghasilan si B. Jadi sabaraha?